Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahi tawakkalna 'alallah, bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rawi mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim. Wa ila rawi masyayikhina wa masyayikhina khususun. Nas'aluka Allahumma ta'afana biulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rawi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijamatikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdalus salati wa taslim wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati. Ari ieu eta kitab mertelakeun zakat. Babu ujubiz zakati. Ari ieu eta bab dina mertelakeun wajibna zakat. An Abi Ayyub katampi ti Abi Ayyub radhiya muga mikarido sahallahu Allah anhu ti Abi Ayyub amin. Halaman 240 itu. Anna rojulan saesuna hiji lalaki kola eta ngadauh rojulan lin nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana lapad akhbirni. Akhbir kudu ngawartosan anjeunni ka kami. Bi amalin kana hiji amal. Yudkhilu anu ngasupkeun itu amal ni ka kami al jannata ka surga. Qala ngadauh itu qail nyerat we qail. Kana lapad malahu ma ari naon lahu eta tetepikeun rajulan. Ma ari naon lahu eta tetepikeun rajulan. Istifhamna ditikror maedahkeun kana takkid taukid nguatan.
Wa qala sareng ngadawusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lafaz arabbun naha rabbun naha ari kabutuh malahu makna zaidah logatan malahu eta tetepikeun itu si rajulan makna zaidah ta'budu ibadah anjeun Allah ka Allah wala tusyriku sareng ulah musyrik anjeun bihi ka Allah syai'an kana naon-naon wa tuqimu sareng ngadegeun anjeun as-sholata kana salat wa tu'ti sareng mikeun anjeun az-zakata kana zakat wa tasilu jeung nyambungkeun anjeun ar-rahima kana babarayaan. Kitab mertelakeun zakat. Zakat cek logot mah seueur manana bisa bimana tathhir nyucikeun. Aya dina Quran ge geuningannya. Qad aflaha man zakkaha. Nyata bagya jama nu ngabersihkeun. Zakat teh bimana ngabersihkeun. Nyata bagya si jama zakat nu ngabersihkeun manha kana nafsi. Aya deui zakat cek logot mah bimana nama tu tumbuh. Bisa bimana madhu dipuji. Bisa bimana barokah. Bisa bimana katsirul khair. Nu mana sadayana ge tepat. Daku ayana harta kurang di zakatan bisa jadi suci hartana suci urang ku ayana di zakatan nama bertumbuh jeung bertambah ku ayana di zakatan bakal dipuji ku Allah ku makhluk ku ayana di zakatan jadi barokah ku ayana di zakatan jadi naon seueur kasayananna. Sabalikna lamun teh majama teu zakat diancam ku Allah, diancam ku Rasul lewat hadisna. Dari harta mah ditumpuk-tumpuk teh semakin kurang. Semakin kurang. Saur Nabi Isa dina Ihya Ulumuddin geuning ku Imam Ghazali dicatat masalu talibid dunya kamatsali syaribi ma'il bahri. Ari perumpamaan zaman neangan dunia teh teu beda seperti kamatsali syaribi ma'il bahri, seperti jalma anu minum air laut. Kullama zdada syurban izdada atshan. Semakin bertambah minumna maka semakin bertambah hausna. Sampai mati. Namun jama gesubud dunia maka semakin kurang. Meral ibarat karet eureun teu meral teh lamun naon mun pegat karetna. Dunia kayak gitu, eureun kahayang teh mun pegat nyawana. Itu dunia. Ai dunia teh isim fa'il wazan pula. Dunia deket naon? Deket tina kahinaan. Hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minadzalili tusim bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Dunia letik leuwih letik batanu letik nurasapna leuwih hina batanu hina. Sihir dunia norekeun jeung ngalolongkeun ka kaum biaringung taya nunudukeun. Si dunia teh duit teh basa Arabna pulus.
Ari pulus teh potol teh rugi. Jalma dudunyaeun di dunia keneh sok rugi. Dan memang bahasa Arabna duit mah pulus. Al fulus hayatun nufus. Faman laisa bi pulus fahuwa manpus. Lain hadis lain. Al fulus ari duit teh hayatun nufus eta nyawana kehidupan, nyawana awak. Paman laisa bi pulus jama teu boga duit fahuwa manpus eta. Paeh. Duit teh di urangna rupiah. Lamun di Arab mah dinar, dirham. Dinar uang mata uang emas, dirham mata uang perak. Ari emasna bahasa Arab dahab. Dahab de indit. Jama boga duit tarawet. Sugan duit teh betaheunna pesak. Tara betaheunna pesak. Bulan ngora pinuh, bulan kolot celong deui. Teu betaheun cicingna pesak. Ari perak fiddah. Naon fiddah? Habis. Nya dikumpul-kumpul ge ujung-ujungna mah bea. Dicetak we tina emas jadi dinar. Ai nar teh tungtungna teh neraka. Narun. Ai tina perak dicetak jadi dirham. Dir itu dina alajul amrod manana keagungan atawa kaluhuran atawa katakaburan. Jalma boga duit dir takabur. Beak duitna hamun bingung. Maot kana neraka kulantaran teu bisa ngajaga tina zakatna narun masuk neraka. An-naru akhiru dinarin naltaqta bihi walhamu akhiru hadadirhamil jari wal mar'u bainahuma malam yakun wara'a mu'adzabul qalbi bainal hammi wan nari torok-tok oleh-olehan nu montok beki kurupuk teu nyambung. Dinar tungtung kalimahna lapad narun narakana. Dirham tungtung kalimahna lapad hamun kabingungna. Jalma ngahasilkeun dinar dirham bari teu apikna. Hate kasiksa di dunia kabingung di narakana. Lamun teu di zakat. Matak dijelaskeun di dieu kitabuz zakah. Bab mertelakeun wajibna zakat. Ti Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahwasannya aya hiji pamengget ngadawuh ka Rasul naroskeun, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Gusti Rasul wartosanlah abdi hiji amal anu matak nyababkeun ka abdi eta amal masuk ka surga. Kola si koil aya seseorang anu ngobrol malahu naonanya kitunya da gitu cek urang malahu naonan make pertanyaan siga di pertanyaan nu sejen kulantaran aya nu ngomen kitu saur Rasul wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arabbun malahu naha ari butuh eta tetepikeun jalma butuh pisan eta pertanyaan. Naroskeun Rasul. Nah butuhkeun si eta, maksud butuh ka cida eta. Kalau di komen nyinyir malahu. Naon nanyakeun kitu. Naon nanyakeun kitu. Saur Rasul arabun malahu. Nah ari butuh eta tepikeun jalma. Naroskeun Rasul buktosan mah butuh pisan artina.
penting atau penting eta pertanyaan itu dianggap teu penting gitu menurut urang. Kayak Rasul ngadauh teh lahu hajatum ma gitu. Ya amal nu matak ngadorong jadi sabab masuk surga hiji ibadah ka Allah ulah musyrik, 2 salat, 3 tunaikeun zakat, 4 silaturahim, teh eta amal nu mendekatkan diri masuk ka surga. Kadang-kadang Rasul ngajawab tiap jalma teh beda. Maka mun aya hadis bentrok siga bentrok. Padahal teu bentrok sesuai sareng kebutuhan. Mungkin ieu nu naros ka Rasul teh jalma tara silaturahmi. Mentak Rasul jawabna silaturahim. Ketika Rasul ditaros ayul amal afdalu. Gusti ari amal nu sae teh naon? Tingali cek Rasul teh naon jeung? Hiji salat, as-salat ala miqatiha. Suma ayun naon deui? Suma birrul walidain. Suma ayun naon deui? Suma jihad gitu kan? Kadang-kadang Rasul ngajawab pertanyaan sama, beda jawabannya. Mungkin hikmahna tingali oh sieu mah kurang silaturahim, maka silaturahim dijawab gak? Eta sahabat gitu. Silaturahim lain silaturahmi. Silaturahmi lain silaturahmi gitu. Dina bajuri mah patokan silaturahmi itu al ihsan ilal aqarib bima yumkinu. Al ihsan gawe hade ilal aqarib ka pirang-pirang kerabat bima ku perkara yumkinu nu kongang berbuat kebaikan ka dulur ka keluarga ka baraya ku saimkana semampuna. Aya kalana kunaon ya nu gampang we. Tergantung situasi kondisi. Kadang ku jalan infak urang. Mun jamana fakir taku dibere teh ku urang teh eta teh kasebut silaturahim. As-shadaqah 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dzirrahmi shadaqatun wasilatun. Sedekah ka fakir miskin tapi batur orang lain hiji ganjaranna sedekah. Tapi kadulur mah 2, hiji sedekah 2 silaturahim. Mentak silaturahim mah gampang ku sedekah silaturahim eta ge. Kunaon deui? Ku ziarah berkunjung silaturahim. Ku turut kunaon bae yang penting perkarana hade. Jadi urang pemikiran identik silaturahim teh berkunjung gitu kan. Padahal teu berkunjung oge hapunten teu tiasa silaturahim tapi dipaket silaturahim gitu. Minimal paling murah membacakan assalamualaikum itu silaturahim. Nyari nu alusna manaon? Nya dizarahan dikunjungi, nya dibacakeun salam, nya dibere adrahi orang gitu oleh-oleh. Gitu. Halaman 240 an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abu Hurairah qala ngadau Abi Hurairah kana lapad tufiya di mautan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana sareng bukti sa Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abu Bakar eta jadi khalifah kobarna dipikeun. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu eta jadi khalifah. Wa kafaro sareng kufur saman jalma kafaro nu kufur man minal arabi nyata nati urang Arab. Faqala maka ngadau sa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Umar. Kana lapad kae Pak saperti kumaha tuqatilu merangan anjeun annasa ka manusa wa qad qala sareng wa qad qala bari nyata geus ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad umirtu diparentah kami an uqatila kana yen merangan kami annasa ka manusa anu musyrik hatta yaqulu sehingga yen ngucap nas kana lapad la ilaha illallah. Faman makari sajal makola eta ngucap manha kana itu la ilaha illallah.
Faqad asoma tah nyata geus ngariksa man minni ti kami malahu kana hartana man wa nafsahu jeung kana awakna man illa bihaqihi kajaba kalawan hakna itu malahu wa hisabuhu sareng ari hitunganana itu man Allahi eta tetep ka Allah. Faqala maka ngadau Abu Bakar kana lapad wallahi demi Allah la uqatilanna yakin rek merangan saestuna kami man kajalma farraqa nu misah-misah man baina salati di antara salat waz zakati sareng zakat fa inna zakata maka saestuna zakat hakul mali eta hak harta. Wallahi demi Allah lau mana'u lamun nyegah itu kaum nikah kami anakon kana anak embe anu bikang anakon kana anak embe anu bikang kanu anu bukti itu kaum yuaduna etamikeun kaum ha kana anakon ila Rasulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqatal tu tah yakin merangan kami hum ka kaum alaman iha karena nyegahna itu anakon qala ngadau sa Umar radhiyallahu anhu kana lafad fa wallahi maka demi Allah ma henteu huwa ari itu laqatal tuhum alaman iha illa an qad syaraha kajaba yen nyata geus ngajembarkeun saha Allahu Allah sadra Abi Bakrin kana hate Abu Bakar radhiyallahu anhu fa'arabtu maka terang kami annahu kana saestuna itu laqatal tuhum alaman iha al haqqu eta hak bener. Ti Abu Hurairah tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatan pupus usia 63 tahun da Abu Bakar ge 63 tahun Umar ge 63 tahun Rasul pernah ngamerdekakeun abid sepanjang hidupna 63 abid Rasul pernah kurban ku sapi ku onta kurban ku onta 100 dipencit ku nyalira 63 na ku Sayyidina Ali di saumur Rasul Abu Bakar Umar saumur jatah umurna 60 gitu teu saumur da pangpayuna Rasul kas Abu Bakar nyusul Umar sami mun kitu mah Rasul sang Abu Bakar teh sepuhan kene Rasulnya. Sareng Umar sepuhan Rasul. Ngan usiana 63 sadayana ge. Ngan lain berarti saangkatan sanes gitu pan Rasul dipayun pupus. Pupus Rasul maka Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Tatkala harita jadi khalifah seueur pemberontak, seueur jalma nu kupur keluar tina agama Islam ti orang Arab. Rupa-rupa eta cek Qadi Iyad mah anu ahli murtadna ge kabagi 3 golongan hiji nu kembali kana ibadah ka patekong deui pupus Rasul jalma marultad deui kembali nyembah patung patekong tapekong eta teh hah patekong lamun tapekong mah tape tina singkong peuyeum nu kadua aya golongan teh nyaeta pengikut Musailamah al-Kadzab penguasa Yamamah nu ngaku jadi nabi bahkan zaman Rasul sendiri Musailamah al-Kadzab itu sudah mengaku jadi nabi. Jadi golongan kedua mah aya pengikut naon
pengikut Musailamah al-Kadzab di daerah Yamamah sareng pengikut Aswad al-Anasi eta mah Aswad al-Anasi mah di Son'a teh Sana ibu kota Yaman nya Yaman ibu kotana Sana nih Son'a Sana nabi palsu eta zaman Rasul saya bahkan memprediksi Rasul teh moal breg kiamah kecuali bakal datang Dajjalun kadzabun Dajjal nu tukang bohong kabeh ngaku jadi utusan Allah kirang langkung 30 kirang langkung zaman Rasul tos aya 2 Musailamah al-Kadzab sareng Aswad al-Anasi tuturkeun di Indonesia aya Ahmad Musadek geuningan aya Tukiman harita di Garut asal Tukiman saeuning bingung sholawatna coba Allahumma sholli ala Tukiman nya itu pantes eta teh sekitar 30 tak aya anu kembali deui ka dinya ka mana pengikut Rasul pupus marurtad jadi mengakui kenabian Musailamah al-Kadzab ari Musailamah al-Kadzab teh mati tragis di tangan Wahsy ari Wahsy teh jami anu nalika perang Uhud mah kapungkur keur kafir keneh ngabunuh Hamzah paman Rasul sehingga Wahsy ketika masuk Islam ku Rasul disambut baik di Hampura ngan Rasul wayahna anjeun ulah cicing di Madinah sok anjeun ujlah ka mana we sabab kami mah teu kiat mun ningali wajah anjeun teh Wahsy sok rai hate teh emut ka Mang Hamzah bin Abdul Muthalib nu mati dina perang Uhud kuasi tapi ka dieuna Wahsy berjasa anu maehan saha Musailamah al-Kadzab itu adalah Wahsy jadi Musailamah al-Kadzab zaman Rasul geus ngaku jadi naon nabi Aswad al-Anasi geus sama bahkan dina kitab Kharidatul Bahiyah mah anu nyaingan surat Al-Kautsar pan mujizat Quran teh gitu kan patu kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira kul bejakeun ku anjeun Muhammad andekan kumpul manusia jeung jin kana ngadatangkeun seperti Al-Quran layak tuna moal bisa ngadatangkeun bimisli kana pantar Quran walau kana baduhum li ba'din dhahira walaupun satu sama lain saling membantu bahkan dina surat Sejen mah ditangtang lagi fatu bi asri non fatu bi asri suwarim misli datangkeun 10 naon surat turunkeun iku Allah tantangan teh fatu bisuratim mim mithlih asana gitu mau tantangan di Allah tidak datangkeun saquran kabeh kan moal bisa 10 surat moal bisa sasurat atuh moal bisa nyaeta si Musailamah teh bisa niru surat Al-Kautsar nadana Alfil sareng Al-Kautsar gitu inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar jeung si Musailamah inna a'tayna kal aqaq fasholli li rabbika waz'aq inna syani'aka huwal ablaq Alfil malfil wa ma adraka malfil lahu dzanbun tawil wa misparu watil si Musailamah inna a'tayna kal ak kami geus mere ka anjeun kal ak kana manuk ak pasholli rabbika kudu salat anjeun ka pangeran anjeun waz'ak kudu rajin inna syani'aka wal ablaq nu teresep ka anjeun bakal belang teu kaharti manana ge alpil gajah malpil apakah itu gajah wa ma adraka malpil tahukah kamu apakah itu gajah
lahu dzanbun tawil hiji sato nu boga buntut nu panjang wa misparu watil boga tulale nu bengkok. Patokan gajah budak PAUD gitu. Da teu ngandung unsur hukum sok. NTW nu teu apal seurinya, komo orang Arab nu apaleun hartina seuri pisan hari teh mah komo. Haik nandingan surat Al-Fil, Al-Fil malfil wa ma adraka malfil lahu wa ma adraka malfil lahu dzanbun tawil wa misparu watil inna a'tainakal aqaq fasalli li rabbika waz'aq inna syani'aka huwal ablaq. Aya dina Horidatul Bahiyah Nasara. Tah golongan kedua nu murtad pengikut kembali deui ka pengikut Musailamah al-Kadzdzab sareng naon? Aswad al-Anasi. Golongan katilu tah nu golongan katilu mah nyaeta tumerus dina kaislamanana ngan teu mengakui kewajiban zakat. Islam nama ngan zakat ceuk manehna teu wajib. Wajib sote zakat ketika Rasul hidup. Terus aya Rasul naena jadi malah zakat ngakuna mah Islam. Manehna misah-misah antara salat jeung zakat. Salat dianggap wajib, zakat mah henteu. Tah menanggapi eta, maka dina ieu hadis dijelaskeun ketika Rasul pupus, Abu Bakar menjabat jadi khalifah, orang Arab seueur nu kupur, aya nu kembali nyembah patekong, aya nu kembali kana anak buah nabi palsu teh ya, aya nu ngaku Islam ngan embung zakat. Maka Umar bin Khattab naros kaifa tuqatilun nas rek kumaha anjeun merangan manusia. Abu Bakar gaduh kebijakan bahwa jalma nu embung zakat rek dipaehan ku Abu Bakar rek diperangan ku Sayyidina Umar di debat rek kumaha anjeun merangan manusia. Kapan cek Rasul ge giningan kieu dina hadisna kami diparentah merangan manusia nu musyrik sehingga manehna ngucapkeun la ilaha illallah. Jadi ku ayeuna ngucapkeun la ilaha illallah faman qalaha faqad asama minni malahu. Mun jama geus ngucapkeun la ilaha illallah eta jama geus nyieun pangriksa di kami tidak dikocorkeun darahna. Berarti teu meunang dipaehan. Ku ayeuna jama ngucapkeun la ilaha illallah manehna diriksa tina naonana hartana. Anjing Rasul kayak gitu. Mun kafir mah bisa diperangan. Geus ngucapkeun la ilaha illallah teu meunang dikocorkeun darahna, teu meunang diambil hartana. Illa bihaqihi kajaba aya hak harta nu sanggut paut sareng harta tong dikocorkeun darahna tapi da si eta maling. Oh ya na kocorkeun darahna eta potong leungeun. Mun tepi kana nisab saparapat dinar. Sadinar cek sapali guru 3,6 gram berarti 0,8 gram maling seharga 0,8 gram kudu dipotong tangan. Cek sapali guru 3,8 gram. Cek sapali guru mah 4 gram 1 dinar berarti 1 gram saparapat dipotong tangan itu sembarangan. Maling hayam harga 50.000 mah teu dipotong tangan. Tapi mun maling emas harga mun emasna 1 gram 500.000 tah mulai ti 500.000 potong tangan. Oh wayahna eta mah sanajan jalma kafir asup Islam maling potong tangan eta mah aya hak harta nu diganggu nya. Jalma kafir ngucapkeun la ilaha illallah ulah dipaehan tapi si eta maehan muslimin nya ari ngabunuh mah kudu dikisos kocorkeun deui we illa bihaqihi. Anapun ke manehna di akhirat wa hisabuhu 'ala Allah. Jalma kafir asup Islam ngucap kalimah la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diriksa darahna diriksa hartana kecuali manehna boga dosa nu kudu dikocorkeun darah maehan paehan deui eta di akhirat kumaha tergantung Allah di akhirat mun dihampura we ku Allah berarti bersih beres dosana mun teu mah teu dihampurnya disiksa. Jadi kesimpulan ti Umar bin Khattab tidak setuju kalau Abu Bakar memerangi orang anu golongan katilu. Ari golongan kahiji mah geus jelas naonana murtadna da cek Rasul ge man baddala dinahu faqtulu. Sajama nu ngagantikeun agama bunuh nu murtad mah dibunuh.
Mun kafir tadi nama tadi bunuh, tapi mun murtad mah eta pengkhianat agama, bunuh. Man badala dinahu faqatuluh. Golongan kedua jelas lamun di perangan teh, sabab murtad mengakui ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Palabah golongan katilu kudu di perangan ku Abu Bakar teu setuju ceuk Umar. Nah, golongan katilu pan muslim nganbung zakat, salat manger osok. Cek Umar berarti ulah di perangan golongan katilu, rek kumaha anjeun merangan golongan katilu. Pan cek Rasul ge ari nu kafir ngucap 2 kalimat syahadat atau ngucap la ilaha illallah mah teu menang dipaehan. Kecuali manehna berdosa, maihan deui atau pedah maling. Teu setuju Umar teh. Kati teh ka golongan katilu nu ku Abu Bakar rek di perangan. Pan ngucapkeun nu katilu sok salat. La ilaha illallah. Cek Rasul nu ngucapkeun la ilaha illallah. Riksa atau ngetihna, riksa hartana, riksa kunaon ku Abu Bakar di perangan. Hardi pertanyaan Umar, keberatan Umar hardi. Abu Bakarnya nyahoanan make merangan golongan katilu kan sok salat ya teh. Pada mung zakat unggul. Tai sok salat mah sok ngucapkeun la ilaha illallah. Nu kitu mah pan zaman kitu ulah dikocor kendaraan. Cek Abu Bakar, oh ieu. Daguannya. Daguan. Faqala cek Abu Bakar, wallahi demi Allah, la uqatilanna man farraqa bainas salat waz zakat. Demi Allah, kami rek merangan jama nu misah-misah kewajiban salat jeung zakat. Salat dianggap wajib, zakat dianggap teu wajib, rek dipaehan ku kami. Jama nganggap zakat wajib, salat teu wajib, rek dipaehan. Pokoknya zakat jeung salat eta mah kembar, ulah dipisah-pisah. Da dina Quran ge mun Allah marentah salat, pasti Allah marentah zakat. Sajodo eta mah. Siga ayat 3 ayat nu sajodo teh. Hiji lamun aya parentah taat ka Allah, pasti aya parentah taat ka Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Nu kadua mun aya perintah salat pasti ka dituna kembar jeung parentah naon? Aqimus shalah wa atuz kembar. Nu katilu mun aya perintah syukur ka Allah pasti dititah ku Allah syukur ka orang tua. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Ulah dipisah-pisah. Abu Bakar tegas bala barinya. Cek Umar mah teu setuju. Nu sok salat mung zakat tong dipaehan. Cek Abu Bakar, demi Allah kami rek maehan jama nu misah-misah kewajiban salat jeung zakat. Salat dianggap wajib, zakat henteu, rek dipaehan. Nya kitu deui sabalikna, ngaku zakat wajib tapi tara salat. Teu ngaku wajibna salat, rek dibunuh gitu. Yeuh Umar bisi teu kaharti, paina zakat hakul mal. Kapan zakat teh hak harta? Cek tadi pan aya illa bihaqihi. Tadi pan gitu. Jalma kafir ngucapkeun la ilaha illallah diriksa darah jeung hartana kecuali aya hak harta. Oh jaminan eta mah. Pikeun teu dibunuh teh. Teh ari zakat teh da teh hak harta. Berarti lamun teu di zakatannya kudu dikocorkeun darahna. Siga nu tadi geus asup Islam si eta maehan nya kudu dikocorkeun darahna, da aya sebab-sebab nu kudu dipaehan. Geus asup Islam ninggalkeun salat nya kudu dikocorkeun darahna. Ngerti teu? Nu dikecualikeun teh ila bihaqiha. Tadi ila bihaqihi pan luhur teh. Kecuali kalawan hak harta. Oh eta mah teh aya jaminan pikeun salamat nyawa jeung harta teh. Yeuh zakat ge pan eta teh hak naon? Fa inna zakata hakul mal. Zakat teh hak harta. Ketika hak harta teu dicompohan, ya ngocor darah, teu aya jaminan salamet darah. Wallahi demi Allah, lau manauni anaqon, andekan kaum-kaum nyegah ka kami setoran zakat anak embe nu bikang. Anu eta anak embe kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nu ketika zaman Rasul para sahabat jama-jama nu jadi bos doma
sok setor zakat doma. Pan doma teh zakatna mulaina sabaraha? Ti mimiti 40 nisabna. Keluarkan hiji 40 sampai 120 eta. Boga 50 hiji, 60 hiji. Andai kan zaman Rasul si eta sok zakat ka Rasul, mun teh mah diibaratkeun anak me, padahal teu menang anakna da. Ngan ieu mah baningku gitu, baningku li taklil. Lain berarti menang zakat, urang boga doma 40 gitu kan. Di zakatan teh hiji, aneh-aneh anu karek borojol, kan teu bisa eta ku anakna mah. Ngan ieu mah ande-ande ngabubalagohkeun dina banget leutikna. Mun zaman Rasul si eta sok zakat ka Rasul walaupun ku anak embe, pas zaman kami ayeuna geus eureun si eta teu setor teu mikeun zakat, maka eta jalma laqotal tuhum ku kami bakal diperangan. Zaman Rasul sok zakat ayeuna eureun perangan ku kami. Pareum Umar bin Khattab bae digitukeun mah. Pan Umar teh galak Umar teh. Galak cenah Umar mah tong mah jelema setan ge sieuneuan tanda bori aya. Andai kan Umar datang ti dieu, setan ti ditu mungeun perwis setan teh. Mungeun perwis. Setan rek ka dieu rek jalan tina gang teh. Umar ti dieu moal daekeun panggih jeung Umar mah. Untuk salah satu non saur saha gitu asa pernah menang coretna. Hiji-hijina setan anu tara ngagoda kana kagorengan mah setan Umar cenah gitu. Sieunan sadina Umar ku sadina Umar mah. Tapi kalau dia mah logis Abu Bakar ngajawab heuhnya. Pedah we tadi teh di perangan mun kafir tapi mengucapkeun syahadat masuk Islam ulah dipaehan. Kecuali ya hak harta. Oh nya eta mah teh jaminan teu dipaehan, boleh dipaehan. Ari ieu jama sok salat pera gitu zakat. Ceuk Abu Bakar teh heuh teu zakat teh pan hak harta eta kocorkeun darahna. Tidinya eta sadar Umar, fa wallahi demi Allah cek Umar, ma huwa henteu ari merangan jamanu nyegah tina mikeun zakat eta kecuali Allah geus ngajebarkeun hate Abu Bakar jeung kami yakin bahwa itu memang yang hak, eta memang nu bener keputusan hukum. Babu itmi mani zakati ari ieu eta bab dina mertelakeun dosa na jalma nu nyegah zakat. Na Bukhari jilid hiji halaman 204 wa anhu katampi ti Abi Hurairah aidon lagi. Qala ngadau Abu Hurairah kana lapad qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ari sajalma ata eta anu masihan hu ka man. Sa Allah malan kana harta falam yuaddi tuluy teu mikeun man zakatahu kana zakat man zakatahu kana zakatna itu malan mustila tah bakal diumpamakeun itu malan yaumal qiyamati dina poe kiamat diumpamakeun sujaan aqra'a sujaan kana orai akroa anu botak. Jadi sujaan akro teh lain ngaran orai, lain orai botak gitu logatna teh. Kadenya barudak bisi ninggalkeun salat engke dikubur teh disiksa ku orai nu ngaranna sujail akro, lain ngaran lain. Orai we eta orai nu botak gitu. Lain ngaran orai lain, orai botak itu. Lain orai kasur lain. Sujaan kana orai akroa nu botak itu suja. Lahu eta tatapikeun sujaan akro zabibatani ari dua sihung. Yutawaku dikongkorongkeun itu sujaan akro. Hukaman yaumal qiyamati dina poe kiamat. Sumaya khudu tuluy nyiksa itu si sujaan akro. Bilih zamataihi kudua sisi sungutna itu sujaan akro, yakni ngamaksud Nabi sidqaihi kana dua sisi sungutna itu sujaan akro.
Summa yaqulu tuluy ngucap sujaan akro kana lapad anak maluka anak ari kami maluka eta harta anjeun anak ari kami kan zuka eta timbunan anjeun atau simpenan anjeun. Summa tala tuluy maca nabi kana ayat wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutau waquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ali Imran 180. Wala yahsabanna jeung ulah nyangka saestuna sa'alladzina jalma-jalma yabkhaluna nu qoret ladina al ayata kudu nuluykeun anjeun kana ayat. Jadi lamun tema ayatna teu tamat al ayah mun aya hadis sapotong teu tamat al hadis lamun Quran tamat sadaqallahul azim kitu atuh si ente jadi mubaligo amin gitu. Jadi mun membacakeun Quran kira-kira tamat lain al ayah tapi naon sadaqallahul azim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maca ayat tamat. Sadaqallahul azim. Gitu. Mun sapotong al ayat. Maca hadis kayak gitu. Al ayata kudu nuluykeun anjeun iqra'u al ayata gitu. Kudu macakeun anjeun kan ayat sateluhina. Pedah teu tamat gitu. Ayat sateluhina teh bima atahumullahu min fadli maksudna bab mertelakeun dosa jalma nu teu zakat dosana cek logika ge nu teu zakat mah goreng da zakat teh kadar zakat nu kudu dikeluarkeun itu kaya dakina manusia daki manusia itu. Tapi urang lamun jadi mustahik ulah merasa terhina aduh urang ngadaharan daki nu beunghar henteu teu kitu pikeun nu beunghar eta lamun teh mah teu naon teu dibikeun zakatna kaya ngadahar daki sorangan ari jalma nu beunghar tara zakat teh ibarat udud tapi teu miceun puntung kabakar nepi ka kumis-kumisna itu sok cik ari puntung mah tuh gitu kan piceun gitu kan pan loba asbakna mah Sahrul mah asbak puntung samsu masuk propos masuk asbaknya sur hampura euy teu euy sok loba dosa ka Sahrul teh tapi dah sok bicarikeun we di jelema ngadoakeun sing soleh we gitu sugani dia aminan keur puasa mah bener ke sawal galalai wae puting ulang anting gitu kan ti beurang peureum gitu tapi alhamdulillah enak beunta duka sieun di absen beureunan dari jelema mah aya robahna gitu teh nya aya robah boa gitu kan robah Sahrul robahna kanu alus lain kana parah lain gitu amin sing solehnya di mana bieu teh di mana bieu Sahrul di mana bieu teh oh eta puntung gitu nya anu beunghar teh zakat ibarat udud teu biceun puntung kabakar jeung kumis-kumisna kabakar ku neraka tah gitu cika tuh hari puntung mah daya asbak iya nyarul gitu pan sok aya yang di kobong boga sabatang muter we teh disebut daor daor muter ti Sahrul ka dieu kasih oki terus ka dieu terus buat ka Sahrul deui leung daor nu riweuh tasalsul mah pan ujungna teu balik deui tah ieu bakal diancam ku Allah diancam ku Rasul lewat hadisna
Man atahullah malan sajaman ku Allah dipasihan anugerah titipan harta. Harta titipan itu. Ngaran titipan kudu dijaga, ulah merasa memiliki, ngaran ge titipan. Hirup kudu siga tukang parkir sok. Merasa katitipan, tidak merasa memiliki. Mentak tanggung jawab tukang parkir mah sok di mana-mana ge. Datang mobil atau parkirkeun balik atau dan naon lenglang deui tempat parkirna. Sugan aya tukang parkir lamun mobil ini ceurik. Parah tukang parkir. Sabab tukang parkir merasa katitipan supaya pikeun dijaga, tidak merasa memiliki. Maka ketika hartana mobilna indit dibawa ku nu bogana pan teu memiliki. Kur tugasna ngajaga hungkul. Tah harta nu ku Allah dipasieun ka urang itu titipan seperti itu. Ulah merasa nu urang aya hak batur. Engke lamun merasa memiliki ketika hilang stres. Mentak urang kudu loba guguru ka tukang parkir bab harta. Kudu loba guguruna ka tukang lebu. Tukang lebu ieu nya rek untung rek rugi kaprok ke tukang lebu. Ngebul gitu kan. Sok tukang lebu mah kaprok rek untung rek rugi. Tah kudu kitu. Sajaman ku Allah dititipan harta, tapi palam yu addi zakatahu. Teu dibikeun zakatna. Eta harta nu dikumpul-kumpul di akhirat mutsila yaumal qiyamah sujaan aqra'a. Ku Allah bakal diumpamakeun eta harta nu teu dizakatan ke di dunia diumpamakeun orai anu botak sujaan aqra'a. Lahu zabibatani boga dua sihung nu panjang. Yutawaqahu yaumal qiyamah dikongkorongkeun eta sujail aqra ka eta jalma dina poe kiamat. Meulit sujail aqra teh orai botak teh beulitkeun ka maneh ka eta jalma nu teu zakat teh. Sumaya khudhu bilih zamataihi tuluy nyiksa eta sujal akro ku dua sisi sungutna ngecerokan ka eta jalma. Kecerokan bari dibeulit hese urang teh teu bisa kukumaha. Tadi beulit kecerokan ku dua sisi sungut. Bari ngomong kieu ana maluka. Ha. Berenang gitu. Ari kami eta harta anjeun. Anakan zuka ari kami eta kanjut anjeun. Naon? Kanzuka timbunan anjeun. Baheula anu sok di naon? Sok di ya di bank, di naon ditabungkeun gitu kan. Ditimbun gitu kan harta teh di jakatan. Anakan zuka kanzuka. Lain kanzuka itu. Tuluy Rasul teh membacakan ayat sebagai pembenaran naon diugikeun ku anjeun. Rasul teh pan ngadugikeun engke harta teh bakal jadi sujaal aqra nu meulit bari ngecerokan anakan zuka. Ana maluka anakan zuka. Tuluy Rasul membacakan Quran sebagai pembenaran sabda beliau. Diperkuat ku Al-Qur'an surah Ali Imran 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum. Ulah nyangka zaman nu koret atas pemberian karunia ti Allah. Ulah disangka ku koretna lebih baik. Bal huwa syarrul lahum. Palita goreng nu koret itu. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah bakal dikongkorongkeun teh eta harta nu teu dizakatan teh engke dina poe kiamah ceuk hadis mah dikongkorongkeun ku mangrupa orai nu ngaranna sujail aqra lain ngaran gitu orai anu botak. Babu infakil mali ari eta bab mertelakeun ngainfakeun harta fi haqihi dina hakna itu mal. Bukhari jilid hiji halaman 245. An Ibnu Mas'udin katampi Ibnu Mas'ud radhiyallahu gami karido sa'allahu Allah anhu ti Ibnu Mas'ud. Amin. Qala ngadauh Ibnu Mas'ud kana lapad sami'tu.
ngadangu kami an nabiya kan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu barina ngucap nabi la hasada teu aya kabita eta meunang illa fitnataini kajaba dina dua perkara rajulin kudu namanya eta rajulin kan bae atuh rajulun tegasna hiji lalaki ata nugas masihanhu karojul sa'allahu Allah malan kana harta fasallato tuluy ngawasakeun Allahu ka itu rajul ala halakatihi kana ngabeakeun mal naruksak teh ngabeakeun mal fil haqi dina hak warajulun jeung lalaki ata nugas masihanhu karojul sallallahu Allah hikmatan kana ilmu nu mangfaat fahuwa makari rajul yaqdi eta ngahukuman rajul biha ku itu hikmatan wa yu'allimu jeung ngawurukan rajul ha kana itu hikmatan ieu mah entos dipangkergenya dina bab ilmunya entosnya saur rasul teu meunang kabitaan ari hirup teh kecuali jadi hasud di dia mah bimana gobtoh kabita beda kan ari gobdoh mah kabita urang yang siga batur bari batur nikmatna teu hilang gitu batur boga mobil hayang siga si eta gobtoh eta bari mobil si itu teu hilang beda jeung hasud ari hasud mah hayang siga si itu bari si itu na hilang nikmatna batur tatangga boga mobil urang ge kabita yang boga mobil bari nah hate teh hayang ting si itu leungit nu leungit teh atoh eta mah hasud ari gobdo mah lain si itu boga urang ge hayang boga kade hasud teh kabang panyakit eta teh ketika keleulempangan cen aya zaman nu beunghar na mobil bari geus kawin cen boga pamajikan geulih cek ecen bari ngahulang iraha si eta jiga urang hasud teh mah iraha si eta jiga urang gitu pan ngaduakeun berarti ngaduakeun sangsara meureun cen eta gagabah tah hasud eta kuna iraha urang jiga si eta meureun kitu nya tapi teu berarti meunang kitu dan nu dimeunang kabitaan mah dua kabita boleh dina dua perkara lian ti ieu mah ulah nu tadi belum tentu menang cen iraha urang siga si itu belum tentu tinggal liheula siga si itu teh boleh dina dua perkara hiji jalma nu ku Allah dipasian karunia harta tapi ku Allah dikawasakeun yen hartana beak di jalan hak jalma beunghar tapi buru di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah cucian ngaranna gitu tuh. Ngalayah di tengah imah mah cucian atuh gitu. Si jabrig di pipir, si jamrong di kobong meureun gitu. Lobak libuk di kebon lobak bari teu kalebok. Tah. Eta jalma anu beunghar teh beak harta. Pake naon? Aya ajengan ngabangun kobong. Ajengan yeuh aya 100 sak. Itu. Ketika cek tadina jalma teh numpuk hartana ayeuna mah biasa-biasa tah sing kabita yang siga si eta nu tadi mah belum tentu cen aya jalma sukses naik mobil pamajikan geulis iraha urang jiga si itu belum tentu lamun si itu na teu ngabeakeun harta dina jalan bener mah ulah kabita siga si eta nu kadua sing kabita teh hiji jalma nu ku Allah dipasian karunia ilmu nu manfaat kumanehna dipake ngahukuman kumanehna diamalkeun kumanehna diurukeun ka batur hayang siga kiai anu keur pinter teh soleh tah kabitaan teh dua perkara eta mah meunang babu sodakoti ari eta bab mertelakeun sodakoh min kasbin toyibin tina kasab toyibin anu halal itu kasab halaman 245 an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu karido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin qala ngadau Abu Hurairah kana lapan qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Manari sajal mata sodako eta anu sodakoh man bi adli tamrotin kusat timbang korma. Nasa timbang nama dina hargana atau dina beratna. Min kasbin tina usaha toyibin anu halal itu kasab. Walayak kebalu sarang mual nampi saha Allahu Allah illat toyiba kajaba kana anu sae. Wa innallaha jeung saestuna Allah yataqabbalu eta bakal nampi Allah ha kana tamroh biyaminihi kalawan karunia na Allah. Ulah kalawan dengan katuhu udah Allah mah teh pananganan. Beda cek orang mujasimah biyaminihi kalawan dengan katuhuna Allah. Mujasimah pasti kitu ngalogatan. Ulah kudu ditawil da Allah mah laisa kamitslihi syai'un teu ciga makhluk teu boga tangan. Tawil biyaminihi, logat biyaminihi masuk yang anak kamus, leun katuhu pasti di mana-mana gitu. Tapi kembali ke Allah, yaminnya teh karunia. Sebab mungkin dina Johar Tauhid kudu ditawil mun aya ayat Quran hadis nu dohirna siga nyarupakeun Allah jeung makhluk, takwil da Allah mah pasti mukhalafatul hawadisi. Wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha thumma yurabbi tuluy ngurus Allah kana itu tamroh li sahibihi ka nu ngabogaan adli tamroh kama yurabbi seperti ngurus sahadukum salah sajaran jeung kabeh palu wahud non itu teh. Hah? Paluhu teh tas di dan wauna. Teu. Nya. Palwahu sampanang beda cetakan teu katingali ieu palwahu kana anak kuda na ahad hatta takuna saengga yen bukti itu tamroh mislal jabali eta saperti gunung. Sodakoh teh tina hasil usaha anu baik. Temenang orang sodakoh tina ledang korupsi moal ditampa ku Allah ibarat wudu ku cai kiih teh nya wuduna mah alus tapi kan ari wuduna ku cai kiih mah matak jadi suci. Sodakoh nya ari naon ladang haram mah moal sodakoh nama alus tapi urang ladang korupsi nya teh jadi pelanggaran. Sababan ari hirup di dunia teh urang kana dunia teh ibarat main bola. Kehidupan dunia itu wamal hayatud dunya illa mataul gurur illa laibu walahun. Perhiasan anu menipu laibun walahun cuma main-main. Ibarat main bola. Oh, main bola, penting Persib elehnya. Tapi ada perang mah biasanya sok silih genti itu deh. Jika muslimin kena perang Badar menang, na perang Uhud eleh gitu kan. Atau ya sambungan anak Kang itu udah ya. Siga main bola. Bola hiji di udagnya. Keur teu nyekel bola, keur teu membawa bola di udag urang bola. Ari geus aya dioper di tajong. Kurang guna ari di udag geus beunang mah teu geus keresekannya. Hah? Sawa kepikir-pikir. Teu aya di udag direbut tinu batur ge, bila perlu mah digabres gitu kan. Geus aya di tajong, kadang dioper ka batur. Aturan naonan cur, keunyakeun bae da aturan mainna kitu.
teu meunang mun ayeuna main bola tujuanna hayang newak bola geus beunang kurang keresekan bola lupat beureun digebugan da ku wasit jeung ku supporter oge digebugan ari main bola teh keur teu aya di teang geus aya dioper permainan anak kitu ngan tujuan main bola lain hayang bal dari hayang bal mah meuli ka toko lain lompat di lapang selalu ente main bola naon Kang abdi dengan bola meuli ka pasar ka toko hayang bola mah main bola mah hayang najong hari geus aya ditajong ari eueuh diudag heukeun bae da permainan kitu tujuan main bola lain hayang bal tujuan main bola hayang ngagolkeun kana gawang lawan betul tapi sanajan tujuanan hayang gol ulah aya pelanggaran dalamun aya pelanggaran bisa-bisa dianulir gol lagi nya offset heula dianulir pelanggaran heula bisa-bisa kartu kuning tetap sanajan tujuan hayang gol ulah aya pelanggaran tak urang ya gitu kan di dunia teh urusan dunia teh permainan unggul sok jama ini tuh usaha neangan harta dunia keur eueuh di teangan ari geus aya idahar eueuh deui idahar ka dieu geus nu ngeunahna teh sabenerna ti koro 5 cm eta dah sok rek bala-bala ge hamburger ge sama di dieu mah gitu di dieu unggul beda mah nya oh jarcok jeung propos di dieu unggul eta teh ngabedakeun mah sakieu 5 cm bari teh 5 menit teh teh geus ka dieu mah rek bala-bala rek naon rek hamburger bala-bala ger tempe ger sama geus na beuteung mah piceun nek urang teh kurelakan kepergian diiringi dengan tetesan air kencing wahai tai kan gitu di balong keke eueuh di teangan geus aya dipiceun heukeun bae gitu da kitu permainanana ngan di dunia ulah yang duniana tapi kumaha fasilitas dunia sabisa-bisa sing jadi gol masuk kana gawangna Allah nyaeta surga tapi sanajan demi gol karena gawang surga Allah ulah make pelanggaran mun make pelanggaran urangna ngalakonan pelanggaran dianulir gol nang coba terjadi siapa teh kartu merah tetulus kana neraka kanan surga kana neraka teman-teman tadi teh yang gol boga harta lah benang maling oge nang korupsi oge gitu kan da yang fakir miskin dan janda-janda gitu kan entak nyumbang teh ladang korupsi cek Allah teh dianulir wudu kawas wudu ku caiki sebab dijelaskan di dia babu sodakoh min kasbin thayyibin saur Rasul man tasoddaqo bi adli tamroh sajalma nu sodakoh ku satimbang korma nah satimbang teh dina beratna atau satimbang teh dina hargana tapi min kasbin thayyibin tina usaha anu halal da memang wala yaqbalullah illa thayyib Allah moal nampi kecuali amal anu sae innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban Allah teh zat anu thayyib nu sae nu bersih moal nampa amal kecuali nu sae saja mas sodako satimbang korma nah beratna atau hargana tina usaha nu sae dan memang Allah moal narima kecuali nu sae wa innallaha yataqabbaluha biyaminih ku Allah ditampa nu sodako satimbang korma tina hasil usaha anu halal ku Allah diterima biyamini kalawan karunia sakadar ditampa henteu summa yurabbiha li sahibi ku Allah diurus teu beda we seperti aranjeun ngurus anak kuda anak kuda hiji urus gitu kan sarada gede pacekeun urus deui terus kayu kan loba tanya boga hayam hiji terus kan teh diurus bisa jadi tah 100 siki gitu kan
nya boga domba hiji bisa pan terus diatur bakal gede eta akhirna eta korma ku Allah diurus bisa korma hiji teh nu tadina paling sabaraha gram beneran bisa jadi segede gunung asal bener-bener tina kasab anu naon nu halal berkembang terus ya tengah gedean korma anu disodakokeun ka urang asal tina catatan tina kasab nu sae teu beda seperti anjeun ngurus anak kuda sok sing lila sing bener ngurusna bakal ngalobaan gitu kan komo lamun urang sodakohna kieu tina nu halal teh ti dieu 10.000 rek sodakoh karona ron bere 10.000 hiji kahadean berlipat 10 kaya urang merek 10.000 teh sabaraha tah 100.000 kurona teu dipake rek disodakohkeun ka pahmi nah sodakohkeun ku rona urang meunang ganjaran tadi geus 100 nu kadua ganjaran pedah rona nuturkeun amal ieu saja mah anu nyieun tradisi bagus maka bakal dibere ganjaran pantarna nambahan ron ka dieu 0 na siji deui ti dieu 10.000 ketika dikaronakeun 100.000 nya hakikat mah pas kurona dikapahmikeun ieu jadi sabaraha jadi 1 juta ku pahmi ge sami deui teu dimangpaatkeun langsung disodakohkeun deui ka rijal nambahan deui no gitu terus nya tanu mawi poinna mah sing getol sodakoh perhatikeun jang sodakoh mah kedah tina kasab anu halal sabab tina nu haram mah eta teh cadumung ku haram dempa dina hadis arba'in geuningan sumadzakaror rajula yutilu saparo as'asa akbaro yamuddu yadaihi ila sama ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu wa malbasuhu wa gudiya bil harami fana yustajabula oi jama hiji lalaki yutilu sapar anu geus menempuh jarak tempuh nu jauh as-asa akbaro kusut rambutna kakebulan awakna yamuddu yadahi ila sama ngangkat kedua panangan ka langit ngadua ya Allah ya Allah ya Allah sedengkeun dahareunana haram minumanana haram pakaianana haram sarapanana haram fa anna yustajabulah rekum hadi ijabah jadi ketika urang ngadua tapi ku Allah teu dijabah wae mungkin nu dipake nu didahar aya barang haram eta nu matak nyegah gitu babu sodakoti ari eta bab martelakeun sodakoh qabla rodi dina samemeh ditolak halaman 245 an Haritsah tabni Wahbin katampi ti Haritsah bin Wahab qala ngadau Haritsah kana lapad sami'atu ngadangu kami an nabiya ka nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bari ngucap nabi tasaddaqu kana lapad tasaddaqu kudu sedekah haranjeun kabeh fa innahu maka saesuna kalakuan yati eta bakal datang alaikum karanjeun kabeh non zamanun zaman yamsi nu lempang sarojulu hiji lalaki bisodakotihi kalon mawa sodakohna rojul fala yajidu tuluy teu manggihan rojul man kajalma yaqbalu nu narima man ha kana sodakoh yaqulu ngucap sarojulu hiji lalaki anu rek dibere teh rojul dimake alif lam ditu ge alif lam katanya laujita lamun datang anjeun biha mawa sodakoh kalawan mawa sodakoh bil amsi dina poe kamari laqabil tu tayakin nampak kami ha kana sodakoh fa ammal yauma maka anapun dina poe ieu fala hajata tah teu aya pangabutuh eta maujud li pikeun kami biha kana itu sodakoh sodakoh memeh ditolak maksud Imam Bukhari gitu maksud musonib di dieu ngagegereh kana yen urang ulah sok ngengke sodako buru-buru sodako teh sebelum ada waktu na engke sodakoh ditolak hese sodako teh engke
Saur Harisah bin Wahab kami nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh tasaddaqu sok sarodakoh aranjeun. Sabab bakal datang hiji zaman kan aranjeun di saat harita hiji lalaki bawa sodakohna. Bingung manehna eta. Teu manggihan calon penerimana. Jadi dina akhir zaman mangke anu kukurilingan teh jama beunghar. Ayeuna pan urang anu teu boga kukurilingan teh gitu kan. Jama miskin anu sok barang penta teh engke mah jama beunghar nu hayang mere teh. Palaya jidu man yakbaluha teu manggihan jalma anu bisa nampak kana sedekahna. Da baleunghar kabeh engke. Cek sapalihna kantos terjadi dina pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Cek sapalihna mah teu acan engke we turun Nabi Isa alaihis salam. Nya caket deui kieu caket kiamah pisan eta. Buru-buru mumpung aya keneh nu nampak. Engke mah hese jalma rek sedekah teh eueuh calon penerimana. Yaqul rajul calon penerima teh ngomong laujita biha bil amsi laqabil tu amun kamari mah mang coba abdi peryogi ditampi ku abdi ayeuna mah teu butuh gaduh abdi oge. Tah nu mawi meungpeung aya meungpeung hirup meungpeung boga sedekah. Nya gede leutikna mah tergantung eta. Memeh datang maut jalma nu maut di alam kubur hayang kembali deui ka dunia hayang naon jing? Hayang sedekah. Ulah dugi ka urang mati penasaran. Naon pati penasaran? Lain berarti mati penasaran seorang pemuda-pemudi anu labuh dina motor keur bobogohan. Lain pemuda-pemudi anu jatuh bunuh diri di Cirahong. Mati penasaran teh lain anu katabrak maut ngadadak. Mati penasaran adalah hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadakumul maut sehingga tatkala datang ka salah satu jalma datang maut maka cek eta jalma nu maut qala rabbirji'uni ya Allah irji'uni kembalikeun abdi ka dunia. Eta lamun anjeun apal bahasa mayit nu aya di kubur bahasa teh rabbirji'uni kembalikeun deui abdi ka mana ka dunia rek naon la'alli a'malu sholihan fima taraktu memanawianan abdi dipasian kesempatan kadua ama abdi rek amal soleh rumah sabah heula tara sok ditinggalkeun hayang amal soleh umum mana amal soleh saur Allah kumaha kalla enggak bisa moal bisa enak aja kalau inna kalimatun huwa qailuha eta bahasa irji'uni kembalikeun abdi ka dunya hiji kalimah anu teu aya paedahna. Naon sababna? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa mi waraihim ay amamihim. Sebab di depan manehna aya barzakh alam pemisah. Di dunia geus init ka akhirat can tepi. Ila yaumi yub'atsun alam barzakh teh nepi ka hari dibangkitkan. Jadi dikubur teh alam barzakh ini. Ulah dugi ka jadi mati penasaran geus maot hayang deui ka dunya hayang amal soleh. Amal soleh nu mana? Lebih khususna hayang sedekah. Dina surat Al-Munafiqun coba ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sok ari infak aranjeun. Tina rizki nu dibikeun ku kami ka aranjeun min qabli ayyatiya ahadakumul maut sebelum datang maut.
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Engke teh bakal kieu. Ya Allah, akhirkeun abdi nyuhkeun jatah tu sakedap deui bari toa ka dieu maotkeun sakedap. Rek naon? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Kadunyakeun deui bisa sakedap hoyong sedekah. Jadi nu maot hayang sedekah eta nu maot eta di alam kubur hayangeun sedekah ka dunya teh teh. Nu mawi sedekah memeh ditolak, nu mawi sedekah memeh maut. Babun ayu sedekah afdalu. Ari ayeuna diteraseun ngaos dieu teh dinten Jumat. Bapak, ngaos. Tuluykeun ge moal tamat teh nya. Geus sakitu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi afana bima 'allamtana. Rabbi alimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'lim, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangurukan, mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.